Ulah. Kemana hente ya? Nek nengok kebon ya, bonteng yang sugan buahan kamari mah geus marejeun aja tak. Doang nalobakan nih buahna. Waruh, aing sadapeun aing garing ieu kumaha ieu nya. Halodo karet gararing cayan. Lagi nama aing ke kebon belah nyar-nyar bonteng bro. Bagor kebon ya aing orangnya kebon dangder. Jam 5 rontok ieu. Tapi belah di megelai kieu kebon dangder aing ieu. Badai ngidak anu maling. Meni pabongker gitu dulu he. Waduh, teberes sih. Atuh dulu lah batang dangder meni sudah bitis gila. Beuh. Tapi doang nanu ieu mah tala ngagoler lah. Nu maling doang neta. Aing hokna mah kumuni goladeki batang dangder lah. Beuh. Haram jadah ya nu maling dangder aing budak dulu he. Digolerkeun we di dieu batangna mah diacak-acak. Si bangsat doang ieu. Coba ini nengok bonteng ya, badeng bonteng dia nu ngaladenya. Wah, lah, cau aing lah kumaha tebanggana aing dek wajib delan. Meni bahe nol bahe pongki lah cau. Pokona. Alhamdulillah bonteng malah buah naga pokoknya mah budak moal kudu kecewa. Tapi doang urut ngalaan kieu saparong buah bonteng ya. Waduh, teberes ya. Separo urut anu ngalaan ya. Waduh, penyakit dangder di bae doang namanya nu maling dangder tadi. Doang na ngarembet kena bonteng ibu dah. Gerak koeng kapangih mai. Atuh lah meni bae pongki bonteng lah. Teu sia-sia. Ayo urang daekan. Loba nu ngalai saparo mah ieu. Tapi doang nu sedang mah ieu. Doangna ieu sedang ya karena orang aing mau ngomong aing nggak tahu sedang beh murah kene temedak Beneng loba. Buahnya ngomong teh buahnya dak. Oh, jadi lemah. Waduh. Badai ini bukan dangdur aing geja ngaranyang bae dengan ngadaran bonteng ikut di lalam daun aja. Wah, dan daun lagi kuat bek di dalam dia. Woi. Nah,
Heh, ginaon kalau sungar sengir. Heh, dia kikian naon. Tekarti ku aing. Ngarokok. Wah, naon nih baik kok tak kumai jelema hanga rokok cenah ieu. Ngalunjak kieu geus mah bonteng aing diala. Hanga rokok di dia mah. Aing mulai aing. Oh, maksudna mah doang hayang ngarokok eta jelema dak. Aduh, aing. Lain-lain nih kumaha ya. Maksudnya hayang ngarokok apa kumaha ya? Ai jadi bisa ngomong izin lemah dak. Main cokot bae dikena bonteng aing. Haji Deng. Tadi hang ngarokok dia kunang nyokot bonteng aing. Astagfirullah jorokna. Uyuhan aing ngarokok. Ajo hang ngarokok ya. Bagor ngalujak amat isinya. Bisa ngomong. Ya. Dan kok tang disendetkeun ka aing he. Dan atuh naon dia mah kuat dibalik itu tang sot rokok sinu dikesot. Gori masih we. Nya jorok dulu bonteng aing diseget we. Aing karteng. Naon deui? Masa hanginom. Aing geus maling dangdut aing si bonteng aing di beak Haji Dengo. Astaga. Wah, kumaha tadi na isi ngalunjak amat kayaknya. Si Bagor kalah ngabur aing. Mulai na si ku di layanan ya atuh nambah stres aing ieu. Saya dan aing stres kayak. Geus mending kira mabur balik. Ulah di dieu dia bonteng aing teu man. Dangder aing di ditu beak di randutan. Kira mabur balik. Aing naik balik kayak ge. Segera itu. Sieun bisi ku kelong sakit di leuweungna. Aing ho. Iya ya. Lain naon ieu teh eta dah. Macam-macam golok gitu eta. Tapi golok aing tadi katinggalin eta. Iya sih aing mah aing dicokoti ku aing kaditu aing mesin. Ada ki ngomong edan nih ngaranna ge. Aing kumaha meuli kadek aing moal enda aing ngejasin. Boga embe dua-dua lah aing. Mun teu dok diangon korim ku aing. Mun kana diaritkeun nganaheun aya hujan aya naon. Nganaheun Pak. Teu bebeusan urang teh hujanan. Ari eta si adung kunaon lompatan kitu dong sieun. Jak kalorem teh kebon bonteng teh eta. Badeng maling teh eta nya. Donom udah bunuh bogan eta. Moal endah teh si adung, dia udah bunuh bogan eta mau golok deuleu. Tulungan ku aing. Tolong. Ulah. Ini semang muji. Tulungan dak. Muji. Aing. Nek nang gitu ya. Iya, golok. Ketinggalan. Tinggalan. Di kebon. Ai kunaon kalah lumpat si adung. Ini ke kakak kayak golok ya. Ai. Tadi mendong mau edan deh kana.